Iya teh gan ongko Imlek tapi teu hujan deui. Oh. Biasa nu sumulek mah hujan we nya. Ya kudu nama soalnya Cina lamun teu hujan mah orang Cina mah bangkrut usaha teu maju. Oh gitu. Nyari jam kan bae ulah Cina wae nu maju teh. Ya oh. Bangsa urang nu maju teh urang Indonesia ulah Cina wae ada di aing halodo. Ieu maksudna Oh. supaya Cina ulah maju. Jadi urang bangsa Indonesia nu kudu maju. Kudu maju nya. Lah maju teh maju ka mana ieu? Maju usahana. Oh, suatu maju mundur, aing maju lempang. Oh, aing maju usaha mah. Tapi bingung usahanya urang. Agak abang usaha mah aya modal ge beres. Gua modal eueuy teh bingung mah aing mah. Ngajukeun ka bank. Abang. Halo Bang Emo. Minjemna ulah saeutik sing gede. Sombong amat. Cagede naon cagede pantok. Nya Bang Emo mah nyokotna 5 gunung. Biasa gunung mah saeutik. Oh. Mending we lieur di pabrik. Oh, Usaha teu maju, utang anu gede. Kan itu Bang Emo teh gitu. Usaha teu tungtung nama. Di pabrik ya tungtung nama pabrik utang. lieur Emo teh sebenarnya mah aya tadinya mah modal usaha. Tapi dah kulo bating emok mah di ditu gunung jadi gunung jadi. Iya. Bayaran kan.